biasa penampilan lebih giat iman Islam orang, lebih getol pengamalan orang. Mudah-mudahan orang sadayana sing biasa tatarengan jaga di alam akhirat surga mudah-mudahan itu. Rupina sing kuring kebiasaan lewat lami-lami ditepatkan tak itu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ibu Haja anu parantos masihan sambutanana sakedik kaki mundangnya ngadoana cenah supados pamugi urang sadayana kempel di alam akhirat. Hoyong teh Ibu kempel di alam akhirat sadayana. Amin ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sareng panginten anu dipiharep kangge kapayuna pangaosan ieu sing langkung-langkung seueur pangintennya. Langkung-langkung ti ieu tah dina dinten Minggu teh. Mangga orang lajengkeun kana acara anu inti nyaeta acara tausiah. Kanggo acara tausiah ieu bade disumanggakeun ka guru urang sadayana Bapak Kiai Asep Taufik. Kamantena mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a syifati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man sya'a min ibadihi bi ma'asyiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khassahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan aqimis sholata lidzikri. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sholatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis. Langkung dipayun ayu urang sami-sami panjatkeun puji rau syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mangkenanana parantos maparingan kana pirang-pirang nikmat ka urang sadaya, wabil khusus nikmat anu unggal dinten ku urang karaos, nikmat anu lemah lisan kangge mensyukurina nyatana nikmat iman wal Islam. Shalawat sinareng salam mugi tetep dilimpah curahkeun ka junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ka para sahabatna, ka para keluargana, tubugi ka urang sadaya anu berjuang urang semaksimal mungkin hoyong kaangkeun janten umatna. Mudah-mudahan urang sing diaku umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
ngaturkeun nuhun ka pengatur acara Ibu Lilis tos maparingan waktosna ka simguring, hormatin simguring para ustad anom punten kapengkerannya sumbongan gaya tempatna oge mobil khusus ka ibu urang sadaya nyatana Ibu Hajah. Jadi mudah-mudahan mantenanana salawasna sing dipaparinan ka istiqomahan dina ibadah mangrupikeun pupuhuna dina ieu majlis Masjid Miftahul Marhamah. Nya kitu deui hadirin ibu-ibu sadaya anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan salawasna aya dina panang payungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, lamun urang nitenan kana kejadian Isra wal Mi'raj, urang ngahaja ayeuna memperingati ieu kejadian Isra wal Mi'raj dengan maksud tujuan malah mandar wabil khusus urang sing kenging berkah tina takdiman wa takrimanana kajunjunan alam nomor kahijina. Atu nomor kaduana mudah-mudahan urang sadaya sing hasil menjadi pamaksudan urang sadaya ngalangkungan ieu kegiatan Rajaban ieu magi urang mafhum bahwa sasi Rajab teh sasi barokah. Maka urang ngadoa ininya Allahumma barik lana diberkahkeun kaberkahan dirinya langkung ibu nupi kahoyongna bisi hoyong sehat, hoyong dilancarkeun rezeki, hoyong ditambih-tambih menjadi kesenangan hirup, menguasai teh hoyong tambih salakinya, dan kenging ngadi istri mah tambih salaki, namun lalaki mah bisa baik barokahna jadi tambih istri, ayo pak istri mah kenging. Kenging diterima yang urang kalina sing disoleh sing disolehakeun teu langkung urang dimunkeunana bade kumaha. Lawan lapudian kawisna suri poladan anu kedah anu tiasa kurang diambil dina hikmah Isra wal Mi'raj. Sakuma ari kisah nama urang tia alif kitos pada uninya pada paham nu jadi kisah Isra wal Mi'raj ngan sakedik urang nuningakeun hikmah tina di Isra sinareng di Mi'raj geunana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus makruf edama singkatna Isra wal Mi'raj meureun diperjalankeunana Kanjeng Nabi dina waktu sunyi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa diangkat ku Allah ka Sidratul Muntaha teras ka dituna tepang jeung Allah Subhanahu wa taala. Singkatna perjalanan Isra mah seperti itu. Lalu jadi pertanyaan naon sababna urang berkedah memperingati menjadi Isra wal Mi'raj ieu teh rek ngelingan ka urang sadaya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh parantos di Isra sinareng di Mi'raj. Saena nu jadi pertanyaan urang salaku umatna Kanjeng Nabi parantos acan Isra wal Mi'raj. Barangkos terdacan urang Isra wal Mi'raj. Ari Nabi matos buku mantenanana diabadikeun dina Al-Qur'an dina awal surah Al-Isra diakhiri ku surah Wan-Najmi ya. Jelas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra sinareng di Mi'raj. Lalu jadi pertanyaan nah urang entos kantos di Isra sinareng di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kayak salieur atuh pertanyaan teh kumaha ieu teh.
Geun bae lieur heula meh jadi ngarti. Nya kitu aya urang paragi Isra wal Mi'raj aya pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samulihna tina Isra wal Mi'raj teh nyandak naon teh nyandak pagawean salata eta ayana salat teh mangrupikeun alat keur urang ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj wa bil khusus mi'rajna urang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalatu mi'rajul mu'min. Ari salat teh eta paragi naekna jalma mukmin ka Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat jalan mi'raj urang teh. Ari Rasulullah maritaikeun kana buro urang mah naekan kanu jadi salat tegasna ngalaksanakeun jadi salat eta mi'rajna bangsa urang. Nah aya kitu nu perintah mi'raj. Seueur jalmi-jalmi nu kantos mi'raj anu masyhur nyatana anu kapendak pisan ku junjungan alam waktos mi'raj diparingan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika mi'raj nu jadi malaikat Jibril anjeunna ningal aya hiji jalma keur ayun-ayunan di handapkeun arasna Allah. Hingga Kanjeng Nabi teh panasaran nanyakeun ka malaikat Jibril. Jibril muncul urang masaha eta jalma anu ayun-ayunan dihandapkeun arasna Allah. Dawuh malaikat Jibril Muhammad eta teh umat anjeun, umat kaula. Umat kaula nu mana ieu teh? Kaula ge kakararekna pieu ayeuna mi'raj teh. Ieu umat kaula geus nyampak ayun-ayunan dihandapkeun arasna Allah. Tandani ieu jalma teh geus tepi ka Allah Subhanahu wa taala geus mi'raj teh. Tah eta jalma teh jeung malaikat Jibril umat anjeungan ayana engke di alam dunia teh sabada anjeun teu aya. Ieu jalma teh urang Yaman engke bakal ngalalana bakal panggil jeung sahabat anjeun wabil khusus nyatana sahabat Umar sinareng sahabat Ali. Masyaallah. Istimewa kan ieu jalma. Kesatu ieu jalma teh beristimewa teuing. Hingga ditembongkeun didohirkeun ku Allah taala waktu ayeuna kaula mi'raj rek tepung jeung Allah berkat heulaan aya jalma nu keur ayun-ayunan dihandapkeun arasna Allah. Oh, ceuk malaikat Jibril eta jalma teh ngaranna Uwais Qarni. Eta jalma teh ngaranna Uwais Qarni urang Yaman. Geus mi'raj anjeunna melalui ibadah salat dina harti memeh dilahirkeun ye geus aya cawisan ieu jalma teh bakal mi'raj. Maka nalika Nabi lungsur deui ka bumi nya lungsur deui ka alam dunia titip Nabi salam ka Uwais Qarni ka para sahabat. Ayeuna nu menak fungsi mengakan Uwais Qarni teh dipapai nyatana ku Sayyidina Umar bin Khattab nu menakan ka ieu Uwais Qarni. Eta kan jadi tawis bahwa kantos yang di umat Nabi ge aya anu kantos mi'raj. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Fathul Ghuyubna diuningakeun yen kaula teh geus mi'raj ka Allah taala. Ditanya ku murid-muridna melalui perjalanan naon anjeun Syekh bisa mi'raj ka Allah taala. Ceuk Kanjeng Syekh kaula mi'raj teh keur nalika ngalaksanakeun salat kaula bisa mi'raj ka Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj nepi ka Allah.
Siti Rubi'ah Adawiyah oge sami ti golongan waliullah istri anjeunana dina salatna bisa mi'raj ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Syekh Abdul Muhyi oge sami gitu. Dina netepanan geus mi'raj ka Allah Subhanahu wa ta'ala pada inti nama loba jalma nu lain nabi nyata ti golongan para ahli Allah anu kantos mi'raj eta fakta bahwa bener ieu hadis teh Rasul nulingakeun as-shalatu mi'rajul mu'minin sabab aya fakta. Jadi pertanyaan urang geus mi'raj can dina salat. Nah, urang ucapkeun takbiratul rampung langsung ngapung ka pangeran gitu. Mi'raj teh kumaha ada setiba baheula gitu asa can kantos mi'raj we urang teh salat teh. Hideung we ukur paling nepi ka karang hideung terus mumuncangan lelecetkeun nurut menjadi diuk tapi dasan can karasa menjadi tepung jeung Allah dina salat mah. Ngerasan timimiti urang memeh boga budak nepi ka ayeuna boga budak terus ayeuna budak eueuh balik deui ka bubudakeun urang teh rasa anger we kitu salat teh saperti Dena suang bongkar kumaha carana urang hayang mi'raj dina salat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kahiji bahwa jasmani urang diri urang teh terdiri tina 4 ruh. Nomor kahiji nyatana al-jildu mau diulah jadi ayana kulit teh tempat anu jadi daging. Allahmu mau diudami ari daging eta tempatna getih. Adamu ari nu jadi getih eta mau diuruhin nabati tempat ruh nabati. Tapi kaurang kan jadi ruh nabati maka awak urang mika butuh kanu jadi tuangeun jeung leuteun. Namun seandaina tuangeun jeung leuteunana opat sehat lima sempurna maka kulit jelema pangawakan jalma bakal sampurna. Eta nu dipika butuh kuruhun nabati lamun tuangna daging pinang tongkol daging deui, daging rupa-rupa, daging hayam, daging domba, daging sapi, daging uncal, terus buah-buahan lagi nu bararagusnya, buah-buahan lagi apel, anggur, buah naga, gitu maka efekna kulitna bakal bersinar, istilahnya cahayaan. Hari itu mah bangsa barang dahar nu tareuaskeun. Ukur jeung raginan, jeung luk asin, gitunya, sambal, bala-bala, terus buah nari sapangi-pangi we, lamun keur dina manganan, sok mesakan 2 siki, ya, bangi jeruk teh jarang, maka kulitna teh demek gitu. Eta secara rukun nabati. Jadi kumadahareun rukun nabati. Daya tina ruhun nabati maka engke naik jelema teh kana ruhul hayawani kana roh bangsa hayawan. Ta urang ge asup kana media eta urang ge lebet kana ruhul hayawan sabab ceuk ahli mantek ngaran jelema teh hayawanuna ti hewan hasato anu bisa berpikir. Jadi gaya perbedaanana antara urang jeung kebo teh sabenerna mah tina sisi ruhul hayawan mah.
Maka lamun misalkan dagingna optimal terus ngalahirkeun karena perkembangan anu sehat, ieu jasmani ruhun nabatina sehat, maka bakal nimbulkeun karena pertumbuhan anu kuat jeung tina eta pertumbuhan anu kuat teh nari karena sifat kahayawanan, sifat satwa. Nu sehat. Namun kebor jalur mah ningali kebor pikang dah yang lalaki ningali awet teh dah napi ka jelema teh ruhul hayawan. Ningali misalkan tetangga kabeuli parabot panas kabida hayang eta ruhul hayawan eta nepi ka tingkatan ruhul hayawan. Jauh beda. Talamun jelema nepi ka ruhul hayawan nu jadi makomna hingga nu kahirupanana teh teu aya bedana jeung kebo, teu aya bedana jeung embe. Barang budak digiringkeun ku nu boga domah teh dipangarikeun terus diparaban. Maka gayam tengah beting ditinggal isu teh nyampak ngalumuk we cai kebona ya isu kitu deui sarua we kitu jeung jelema anu pagaweana har dolin hada dahar molor ulin pulangan jeung hirupna teh ka pasar barang dahar datang ka imah peureum isu ka WC balik deui beraktivitas deui sarua we jeung kahirupan kebo. Dalam jelema nepi ka makom eta maka moal bisa mi'raj dina salat. Lamun maot dina kayang itu neraka bageanana. Hardolin mumpul. Tapi dina sabada jelema naik dina tingkat ruhul hayawan kana ruhul ruhani. Jadi mimiti jalema anu ningkat kana ruhul rohani mah mikir kaula teh ieu teh makhluk, lamun makhluk meureun aya khaliq aya nu kaula bisa hirup, oh berarti kaula teh aya nu ngahirupkeun. Kaula ieu bisa beunta, oh berarti ieu panon teh pamere. Terus berpikir pikiran anu saperti itu. Hingga neneangan nyasar saha nyieun kaula maka timbul dina dirina, oh nu nyieun kaula teh nyatana Allah alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Terus dirinya dikembangkan karuhanianana melalui pendidikan agama, pendidikan pesantren jadi apal wujud, apal tidak, apal bako. Dan sejen-sejen dikembangkan deui dina masalah syariatna, dina ilmu fikihna, gara-gara pesantren atau kusababnya ilmu jadi apal tata cara sholat, apal pembatalan sholat, apal pemakruhan sholat. Rajina masalah bab hatena ararapal tah kusah itu ge jelema teh geus meunang nikmat dina sholat ngan boga rasa. Terus rasa nikmatnya. Sholat asa tenang, hate teh kanikmatan eta teh ku batur mah moal karasa. Juk tanyakeun. Ka jalma kafir, ka jalma Nasrani, ka jalma Yahudi mau dibere kanikmatan anu saperti gitu maka timbul ngahirup nanti gelisah jeung gelisah bae. Jalma Nasrani jeung jalma Yahudi maka pusat itu ge urang geus tingkat kana makomna ruhul ruhani. Jadi jalma anu tepi kana ruhul ruhani maka encan hari mi'raj mah tapi geus dibere ku Allah rasa-rasa ngarasa nikmat dina ibadah ka Allah. Ngarasa tenang hirup teh teu gari deui.
Lamun aya kasusah geus tara ningali tara neangan kana barang-barang anu rusak tapi nu diteangan teh barang-barang anu abadi. Ya kan hari sababna di antara hikmah tina Isra Mi'raj kan Nabi teh dina kaayaan tahun duka waktu hari tadinya Ibu Siti Orijana pupus Rusuwana pupus jabaan jenanana kakara menang pilara di Baledogan kurang pokip ke nalika dakwah di Baledogan ke tahun duka ngan ku awak digantian ku anu rusak nu teu neangan anu rusak ieu hikmah tina Isra Mi'raj. Sudah kieu cenah Allah teh Muhammad anjeun boga pamajikan anu kacida geulisna anjeun boga pamajikan anu kacida kaya rayana orang terhormat tah ayeuna ku kami cenah Allah digantian ku 4-5 pamajikan nu leuwih ti ibu Khadijah teh. Anjeun ngabogaan backing jadi amang anjeun anu sok nguruskeun kana urusan anjeun calon teu ge ku kami rek dipanggilkeun deui jalma tokoh anu nurut ka anjeun kawasan Allah kitu kawasan tapi Allah teu kitu. Sabab hilangna ayana duka ayana rasa iba di junjungan am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digantian ku barang nu kitu deui sabab eta barang anu rusak digantian ku Allah ku di Isra sinaran gini. Dan anu fungsi na Isra Mi'raj dengan hubungan Nabi naon sabab linuriyahu min ayatina ditembongkeun ditingalikeun ku Allah terhadap Nabi karena tanda-tanda keagungan Allah. Taurang itu sama. Aya kasusah, aya kabingung, tong ka jelema ngadu teh langsung sholat aja ngadoa ka Allah minta jalan keluar dulu kumaha kudu nama gitu. Jadi memehna naon teh ka Allah heula sareng dicontohan ku Allah melalui di Isra Sinaran Mi'raj geunana Kanjeng Nabi teh tina loba duka nu katampar ku Nabi tapi ku Allah dicontohan dibere ningali tanda-tanda kagungan Allah. Berarti urang ge sarua aya kasusah aya kabingung teh balik deui ka pangeran da sagalana ge nu pangeran sagalana nu pangeran di urang anu Allah sagalana nu pangeran askeun deui jadi teh mana Nabi karuhur rohani jalma dirinya geus meunang nikmat dina ibadah salat walaupun can manggih rasa dina eta ibadah salat. Ngai ka Imam Ghazali ngabagi jelema teh kabagi kana opat. Hiji aya jelema tak berlidah, tak berhati. Nomor kedua golongan jalma teh berlidah, tak berhati. Nomor katilu jalma teh berhati, tak berlidah. Nomor keempat berlidah dan berhati. Ieu bahasana begitu mah, jadi bahasa urang ya. Ku bahasa urang bae cuma bahasa urang jadi mencet bahasa urang priangan mah bangsa urang jelema teh aya anu mahal bacot mahal congcol. Dua aya golongan jalma teh anu murah bacot mahal congcol. Nomor katilu aya jalma teh anu mahal bacot murah congcot. Nomor kaopat aya jalma teh anu murah congcot murah bacot. Apa? Atuh arti boga aya murah bacot murah congcot atuh ngaji teh ulah bleng deui nya. Bisi nanyakeun ge salaki di imam meunang naon ngaji teh teu indang murah bacot murah congcot.
jalma anu mahal bacot mahal congcot es duning ieu jelema teh tara pisan ngobrolkeun masalah agama alergi we nyaritakeun agama teh sama sekali tara ngomong masalah agama amal kana agama ge tara nyiar ilmu tara ngomongkeun urusan agama tara karena urusan agama ge tara amal usum sodako dikeukeuh poe duit teh nya usum rajaban tara ulah ngilu aya pembangunan madrasah masjid tara ulah ngilu boroting kitu ka madrasah ngilu ngaji ge tara salat ge tara tah ieu golongan jalma anu mahal bacot mahal congcot jadi letahna tara nyaritakeun agama bari ieu jelema teh sama sakali tara amal dina urusan agama neraka begitu apa biasana setimpang. Nomor kedua jalma teh aya anu murah bacot mahal congcot. Ih, ari nyaritakeun agama nama pertentang nyaraho. Nyaho syarat rukun salat, nyaho tapi salat tara. Nyaho ngaji gitunya, ngaji kumaha hak-hak kan jadi salaki seperti kumaha gitu tapi dipakai tara eta jalma anu murah bacot mahal congcot. Jadi ngomong nama pinter sholat tara sodako tara kan urusan agama lamun bicara urusan agama mah ieu wajib bola itu mah tapi tara pelaksanaan eta golongan jalma anu murah bacot mahal congcot. Nomor katilu jalma teh aya golongan jalma anu mahal bacot tapi murah congcot tara nyaritakeun agama mah lamun aya acara-acara kegiatan agama tara loba omong gitu support ningali di rekening aya 5 juta dong dikeun ngayakeun rajaban terus aya pembangunan masjid tara ngomong mah gitu tuh cek misalkeun cek ajeunna ngadenge ieu jalma teh nya kudu loba salat tahajud loba salat hajat derwe maena mah ngalak sehari ngomong urusan agama tara jempe we gitu tarawani umah ngomong urusan agama tarawani ujug aja ieu jelema teh tapi dina amal mah panggeulana ieu jalma anu mahal bacot murah congcot. Tah nomor terakhir golongan jalma teh murah nu jadi bacot murah nu jadi congcot. Urusan agama na pertentang nyaritakeun nu jadi agama teu ningali nu jadi mustamena reksa sareng penting nyaritakeun nyampikeun kana aturan Allah nyampikeun kana agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung kasieun ge nyaritakeunana rek dihareupeun polisi rek dihareupeun abri rek dihareupeun pajabat rek dihareupeun rakyat sarua nu dicaritakeunana kitu ngajak bener nyarek salah terek paduli aya anu ngahina ieu mah kiai teh anu teu paduli rek aya nu nyunjuhan teu paduli rek aya nu bicara lempeng we ieu jalma teh bacotna teh tanda sabab maksud tujuan aya sakadar nyampekeun kana aturan Allah terserah eta mah rek narima rek hanteungan tugasna mah rek ngagiring makhluk rek ngagiring jalma supaya nuju ka Allah teu memperhitungkeun hinaan rek kitu kieu kadoi teh bari alus nu jadi congcotna memeh batur ngalaksanakeun ge manehna leuwih tieulah nyaeta golongan jalma anu min auliya illahi ta'ala golongan para waliullah anu
ayeuna maneh anu kitu dakwah teh dina agama teh gitunya dihareupeun hansip mawani anu dihareupeun camat mah anu komo dihareupeun gubernur mah jempe we eta geus kararitu ayeuna mah kiai teh lolobana loba kasieun turun nu jadi harkat darajat ingetin bahwa ilmu nate titipan Allah sampaikeun rek amis rek pahit eta mah masalah narima jeung teu narima ngewa jeung resepna jelema teu jadi tujuan nu penting ingat ieu teh ilmu titipan ti Allah. Eta golongan keopat. Bahkan jalma anu dina makom ruhani mah dina masalah perkawinan ge beda mikirna teh. Perkawinan ge beda. Dia we geulis segala lagi teh nu ngabogaan ruhani. Ieu mah santrena di mana? Teu sih mah santren mah ieu teh kaluaran. Itu Ciromen baheula geulis memang geulis nama. Moal berbeda lalaki. Aya deui awewe geulis, awewe nama intinya anu sabab ieu jelema geus boga ruhani. Geulis dia masantren di mana? Wilayah dia lagi. Masantren di mana? Nadina pernah di mana? Itu sih kayaknya di mana? Nanti teh kaluaran sekolahnya sampai ke dokteran dah bisa, tapi itu fungsi pisangnya di jelmurna kritik juga pernah ngadenge itu pernah ngaji Quran unggul baheula tapi dapat tinggalin moal sanajan geulis pandangan jalma nurul ruhani sabab bisi engke kieu hese keur mamawana bisi budak sakola teh apal head acan keur beureum nalong mentang merah ya tinggal merah di situ segala di pagi. Nah ya itu memang tepat isinya. Ya saya kayaknya tepat bagus sih Mas Santren pernah sebarang tahun 10 tahun 12 tahun Mas Santren nama dengan tepat geulis. Yo, mata kadila masan gitu kayu gitu teh. Jadi kayaknya pokoknya mah awewe santria anu lila masan teh teh nu rada suka dialus benerna. Da ari nu alusna biasana 2 tahun 3 tahun ini sampai eueuh di karawin. Enggak pakai karawin gitu nya. Da anu bangsa 10 15 tahun mah ya teh mesti dengan kepribadian anak der teh kawin. Agar pandangan anak tina ruhani mah sepeda. Sugi-sugi itu juga pendidikan agama menawaran. Badai kopi, badai teh manis, sugi-sugi, badai susu, atau badai susu abdi. Susu capeha. Ya, susu capeha. Raya tu datang menjadi penting gitu nunggu boga menjadi didikan agama masnya sekitar pemajikan anak teh kasalengga terus bisa mohon terus bisa itu kumaha diabdi dengan elancingan dan dilibah abade jawaban alina teu ngarti mah anak lalaki ayam, udah aku bubur ke cari buka, bersih, ya gitu buat didikan agama. Terus ayam misalkan ayam ngulem, cerita itu soalnya amang kakak adanya tidak ngulem teh ulang miharap ting barokatna gitu, ulang mereka mangkadean. Ayah wae atuh berkat misalkan bawa yang minta nol bener atuh gitu maka dua wae nya dua wae sama sebenarnya maka ngaputing toko langsung assalamualaikum waalaikumsalam kumaha di
tadi ngaliung teh teu saepeun ongkos teu bae atuh da biasa ieu lain sahara riwang we gitu ini-initan mau duit saeutik osok urang tilu teu masalah kita ieu mah ngaku jeung salaki tas niar buat kasal budol-budol buka atuh kantor teh buka sarele mama jika lagi dibuka gedung dibuka HS deui anu susah jadol yang reumpeuh mana pulang make obat kuat gitu nah sare opo cenah boga pamajikan di surga ieu mah neraka jahanam ya jadi salah kieu eta jalma anu makom dina ruhuhan keningkat tidinya tina ruku rohani karena ruku rohani tadi jalma nu aya tina makom ruku rohani mah anu geus mi'raj salatna tepung dina salat ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana atuh supaya urang bisa nepi kana tina ruku rohani kana ruku rohani nu paling pokok sabada sababaraha kali kajadian ningali jalma-jalma nu geus mi'raj ka Allah taala minimalna dina hate miceun kana salian perkara salian Allah Subhanahu wa taala. Dipiceun kabeh dina hate ka salian Allah. Maka dina doa nampan sabab mi'rajna Siti Robiah Adawiyah teh ngadoana teh kitu Pak. Sabada salat teh Gusti lamun teh mah abdi dina tulisan Lauh Mahfuzna aya harta pikeun abdi bikeun we Gusti ka jalma-jalma kafir. Lamun teh mah dina catetan Gusti abdi teh ahli surga bikeun we ka jalma-jalma mukmin anu dipun ka surga. Moga ku Allah solaya ilham teu keur naon hayang naon atuh manjeun teh Robiah Adawiyah ka abdi mah teu hayang dunya teu hayang surga hayang sok teh nu mere dunya nu nyieun surga nyatana Allah abdi mah hayang teh ka Allah wungkul tah lamun jalma geus ngadoa saperti kitu cirina eta teh jalma teh maka Robiah Adawiyah kuseuing ngadoa kitu geus teu aya urusan pikiran tina perkara-perkara salian Allah ku Allah dirozkeun dina hati tapi rohanina tepung jeung Allah Subhanahu wa taala. Tuhan saya Abdul Qadir Al-Jailani kitu dina ngadoana teh sarua. Gusti abdi geus milampah kana perjalanan ibadah syariat anu ditinggalkeun ku abdi tarekat oge geus dijalankeun tarekat geus ditinggalkeun ku abdi ayeuna abdi ngambah kana ilmu hakikat. Lamun seandainya Gusti nyatetkeun keur diri abdi aya surga keur abdi bikeun Gusti ka murid-murid abdi mah teu mika butuh ka surga. Teu mika butuh kanu jadi sawarga teu hayang nu jadi sawarga teu naon atuh nu jadi sawarga hayang sote abdi mah tepung jeung Gusti. Mi'raj Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina doa nu saperti itu bisa urang ngadoa begitu. Ya Allah, urang mah kieu ya Allah mudah-mudahan rezeki abdi sing dilancarkeun lamun eueuh tulisan dina Lauh Mahfuz atuh ngadadak we Gusti nuliskeun kitu tatangga abdi bisi rezekina lobating ka abdikeun Gusti tatangga nu belah ditu we ka abdikeun nu belah dieu ka abdi sadayana sing dibikeun ka abdi urang mah kitu sarakan. Siti Robiah Adawiyah ngadoan Gusti lamun teh mah aya tulisan dunia abdi pibeungareun bikeun ka jalma kafir. Naon ulah dibikeun ka jalma mukmin naon sabab karunya bisi berat mamawanna. Ari jalma kafir mah meujeuhna loba nu jadi dunia ge naon sabab dunia teh surgana keur jalma kafir karunya lamun dibikeun ka jalma mukmin mah berat hese ngecak geunana dina ibadah ka Allah taala jeung bebanna gede.
karena ini loba segala namanya berburung korotek juga baksa cina ya pada hari teh angker burung digarasi loba kasihan dan duit di mah gitu asal loba kasihan kunci ban seberapa kali ditinggalian pantau jangan lagi tidak dan kunci ya lalu terpecah itu kertek ruas kan hari urang di mau tempat di mana nama karpet itu kan maringo palingan curang tanya beres ada saya gitu sebab itu rumusna urang hayang bisa mikrot dina salatna piceun hate urang ta'alluqna kasalian Allah subhanahu wa tetapi hatena sabab anu mikrot dina salat ruhna ari awak urang mah nyanger dina sajadah. Mastaka nepi kana sajadah pangsujudan tukur urang geuna kanu jadi sajadah panangan sarua ari salatna nu ngabedakeun ruhanina eta jalma nu saperti kitu mah tapi ka Allah subhanahu wa ta'ala dina hati ta eta salat nu geus tubuh ditarima mah salat anu geus mi'raj. Rumah sudah mulun hese mangkani geus kolot geus lobaran tubuh rarasan salat angger we rarasan teh kitu Allahu akbar takbir keringat teh hari tadi kuwi 10.000 kamarnya dijajankeun tadi teh ku si Dede minta jajan terus ruku Allahu akbar nah ke 10.000 jajanan ge 3.000 jajanan ayo 7.000 nya ka mana deui Allahu akbar tinggal di mana nya buat di sorok Allahu akbar sujud urang dari sorok makhluk di antara duduk dua kayaknya di mana nya kan 7.000 pamulangan lumayan pandai teh meureun rek dibeureikeun ka comrot-comrot urang rek sujud telepon keur juga suka panggil dari pas rek rokat sujud terakhir bener eta teh anu 7.000 teh dina dompet diuk diantara jujur gak lain dina dompet masih tanggung-tanggung lain kayak gini ya sujud deui hari pas rek assalamualaikum 7.000 teh dibayarkeun ka hutang urang mah kitu bae luasa urang mah kitu bae salat atau kumaha minimalna urang teh cinta baelah ka jalma nu geus mi'raj secara hakikat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta nu paling pokok urang mahabbah urang mika cinta ka junjungan alam nu kungsi mi'raj ka Allah subhanahu wa ta'ala tetapi urang resep ka jalma-jalma anu geus mi'raj ka Allah Ta'ala melalui salatna meureun ceuk tadi teh para waliullah Siti Robiah Adawiyah di golongan wali istri teras Syekh Abdul Muhi Pamijahan teras Syekh Ahmad Sibli teras Syekh Abdul Qadir minimal urang cinta we kanu kararitu malah mandat urang bisa dibawa sakumahan ke kusabab dia cinta mahabbah naon sabab jalma kadinya jalma engke dihudangkeun di alam pakuburan teh dikumpulkeun jeung jalma-jalma nu dipikaresep keur di alam dunya urang juga tina alam pakuburan urang resep da ka junjungan alam Rasulullah mahabbah cinta banget ka Rasulullah hingga lamun muludan getara lebar ngaluarkeun modal lamun rajawan getara lebar ngaluarkeun modal sabab ieu marek takdiman wa takriman tara dihitung-hitung sabaraha brek bae sabab ieu marek nembongkeun kacintaan ka Rasulullah maka jalma-jalma nu kitu hudang tina pakuburan teh bakal dibarengkeun jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jalma nu mega cinta ka para waliullah mata sok aya manakib-manakibna tina para waliullah. Mulai manakib sultanul aulia eta teh ngahaja meh urang resep meh urang cinta naon engke hudang tina pakuburan teh bakal dikumpulkeun jeung jalma-jalma nu dipika cinta ku urang di alam dunia. Kitu mah urang resepna kasih ilmu Gede udang le tanggal geyot kurang resep kasih sa di edoy resepnya ini diudang kan di negara itu negara itu jadi tergantung ke hirup nalam orang hirup mika cinta ka jalma-jalma anu surem dina hati teu puguh dipikareun jeung teu ngaku Allah ya urang ieu bakal dikumpulkeun jeung kitu kan bakal dikumpulkeun kitu dari orang cinta ka jalma-jalma jelas dipikareun ngaku Allah oleh Rasulullah para waliullah maka malah mandar urang bakal diundang nah barang rumah saja jauhun sholat mana dikawaya kieu ari ieu boting simkuring anu budak keneh anu kakara 17 tahun ya cacakan ibu anu tos 80 ge da sok lah raraoskeun asal da hese lah nganalkeun eta walaupun udah ikhtiar maksus tapi tetap ngadoa ka Allah hayang saperti itu ikhtiar mah terus nganu jadi harapan urang eta kamahabahanan nanti jalmi-jalmi nu kurang dipika cinta. Oke, ini paling pokok syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatna para waliullah, syafaatna para guru-guru urang eta nu bisa diharapkeun urang berarti nu amal matur masa salat malaur bae. Teu pantes rek ditarima ku pangeran salat urang mah. Ukur bisa ngawurkeun wajibna wunggul, anapun ditarima mah aduh udah geuningan hese. Da urang mah ruh hayawan jeung Tuhan bisa euting bawana ruh hayawan babari kabita babari hayang. Urang bangsa urang mah ningali tetangga maju rasa panas, ningali tetangga meuli parabola urang meuli paramek. Urang mah kitu ningali ayeuna tetangga keur bararungan urang meriang, urang mah tadi teh sifat hayawan kitu sifat sato eta mah. Urang rumasa dina makom dengan hari hayang mapan salamet urang teh dah mudah-mudahan seperti itu. Saurang urang geus meunangkeun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, geus meunangkeun syafaat Rasulullah sallallahu dosa nu saudu ada ge teu heseun pangeran ngahampura kana eta dosa melalui persetujuan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang dosa teh udah rumasa maksiat wae rugi alam dunia teh dosa teh sabing bilangan buih nu aya di lautan seperti busa nu aya di lautan insyaallah asal meunangkeun syafaat Rasulullah ku Allah dipiceun eta dosa urang dihapus eta maka dina sapali perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sapali kil nyaritakeun kieu. Jadi nalika tepungna Rasul jeung Allah Subhanahu wa taala ngan kade catet kaefiah tepungna wallahu alam. Nu penting urang ngayakinkeun ngabenerkeun dia Rasul teh tepang jeung Allah Subhanahu wa taala panon anu ieu tapi kapenakna Allah lain hareupeun lain luhur lain kecai lain ka tuwun Allah laisa kamislihi syai'un paling pasti oge Allah datang karena eta tempat lain arti Allah nyampak cicing di eta tempat lain. Jadi Allah datang Rasul datang ke eta tempat terus Allah ngabukakeun hijab dina eta tempat model Allah ngabukakeun hijabna ka Nabiullah Musa alaihissalam keur nalika di Gunung Turi Sina. Lain arti Allah cicing di Gunung Turi Sina lain. Yang lain, tapi Allah we berkehendak mukakeun hijab. Allah tiasa nguping Nabi Musa karena sifat kalam Allah anu qaim, anu qadim, anu qaim bidati ta'ala anu lain harap lain suara dina waktu Nabi Musa keur dituri Sina. Ta Allah ge mukakeun hijab ka Nabi nalika Nabi aya di Sidratul Muntaha saluhureun timus tawatah dirinya Allah mukakeun hijab lain hati Allah di langit kade. Bisi
Terus ayat kisah pulang anting teh lain harap di Allah didinya tercicing Nabi pulang anting ke tempat eta lain datang Nabi ka eta tempat dina eta tempat Allah ngabukakeun hijab gitu maksudnya. Tapi dina muwajahahna Nabi jeung Allah ngobrolna muncul urang maka di antara obrolanana Allah ngaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul urang Muhammad ari dunia nusaha, akhirat teh nusaha, aras nusaha, kolam nusaha, loh mahfuz nusaha, kumaha Nabi eta anu Gusti benar cek Allah subhanahu wa ta'ala. Terus Allah teh naros deui. Ari anjeun nusaha Muhammad. Kepuk atuh Kanjeng Rasul ditaros saperti itu. Ditaros anjeun nusaha. Saking kuruasna Nabi kapoekan kubrag Nabi Isa Cik Allah kum ya Muhammad juga nantu Muhammad irfang rosaka cengkat astaka anjir ditaros deh ku Allah dari anjir nusaha Muhammad Gusti cek Nabi lahir cek Allah ruas deh Sis Allah kum ya Muhammad irfarok saka jangka ditaros deui nepi ka 3 kali naros nepi ka 3 kali Nabi pingsan ruas hingga Nabi ka 3 kali naros Gusti ari abdi atunya nusaha cek Kanjeng Nabi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Allah Muhammad ari anjeun nu kaula mah teu aneh sabab aras bumi langit jeung sagala nu kami ngan anjeun mah teu diaku ku kami cek Allah. Kenya saat ari simkuring cek Kanjeng Nabi anjeun mah nu umat anjeun. Kanjeng Nabi mah nu maka sing saja macet Allah anu ngadoakeun ka anjeun anu ku anjeun di aku umat ku anjeun maka naon sagala perkara tergantung keputusan di anjeun lamun eta jalma geus jadi umat anjeun. Kumaha cara jadi umat Kanjeng Nabi? Ciri jalma umat Kanjeng Nabi di antarana jalma anu tiap unikna maoskeun sholawat seueurna 4.444 asa daun di mana raraina asa eueun sok maca sholawat itu dawam 4.444 Daya hayang di aku umat Kanjeng Nabi. Lamun urang geus di aku umat Kanjeng Nabi maka keputusan Allah teh seolah-olah ditaroskeun ka Nabi. Yo kumaha misalkeun nasib Nabi Ida anu kete cik Allah tanyakeun lah. Ya Muhammad kumaha ya nasibna? Umat anjeun lain. Umat abdi Muhammad kumaha anjeun lah. Geus hampura kalinya di mana? Sok tol ka pangadianana. Rajin sorakona ka surga keun we kasalan sautasna di grup nyarekan salaki mah bae lah. Keun bae. Keun bae eta mah teu naon bukan itu mah. Dihapus dosana diasukeun ka surga. Jadi keputusanana teh digantungkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun eta jamak di aku anak buah Nabi tegasna umatna Kanjeng Nabi. Maka posisi urang kudu diikhtiaran teh eta di samping urang ibadah ka Allah kumaha carana berikhtiar supaya ka aku jadi umatna Nabi. Eta maka kurang sering orang sapa salah eta da hak syafaat mah kurang da cek tadi cek Allah Muhammad anjeun mah umat anjeun. Lamun Muhammad nu urang, Kanjeng Nabi nu urang otomatis asal urang geus diaku jadi umatna Nabi, ya tergantung keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah nasib jaga di akhirat. Melalui syafaat. Tadi antaranya eta atuh cenah teu bisa
aya nu saksawari kila cukup sakali geus sapenting asal maca sholawat sakalinya dina sakalina teh syaratna rada hese mana eta teh ya ulah aya pikiran-pikiran kasalian Allah. Jadi nalika sholawat ingat ka Allah anu ngutuskan jeung Nabi, ingatkan Nabi, ingatkan sifat-sifat Nabi, sifat nu wajib, sifat nu mustahil, sifat anu menang, ingat kana akhlak-akhlakna Nabi. Ya minimal itu nalika urang maca sholawat teh kagambar minimal nu bisa jeung surahna salirahna Kanjeng Nabi atuh minimalna urang teh hafal kana sifat-sifatna. Dah mudah-mudahan we lah nya da ari teu bae dicaritakeun kitu naon mikrot teh saperti kitu meh urang teh boga basa aduh jauh kene atuh kita meh kitu meh urang aya peningkatan dina so salah sakieu langsung bener sholat urang tah bisi ngarasa kitu jauh kene urang mah makomna kakara ruhul hayawan jeung ruhul ruhani sarutak saeutik balik deui ka ruhul aya mata dipikir dia capekeun urang mah angeun ngeun pikiran teh eta jadi makomna urang ruhul hayawan jeung ruhul ruhani can nepi ka ruhani gitu nya geun we eta mah rumah saurang kabeh ngan lamun urang geus dicaritakeun saperti kitu mah beurang teh oh urang teh jauh kene jadi salat teh jadi digetol gitu terus geningan menjadi pokok mah urang mah da geningan aya dina kisahna kitu yen Nabi manu urang maka urang teh berusaha kumacarana mahabbah cinta ka Nabi meh diaku jadi umatna Nabi eta paling pokok sakitu tapi atur ngalanggungan ieu acara nya kana Isra wal Mi'raj mudah-mudahan urang sing tiasa ayeuna nyandak suri toladan dina perjalanan Isra oge pelajaran biasa kurang diambil dina Isra wal Mi'raj ieu sakitu kabatur hapunten nukasun bilih aya cariosan-cariosan anu teu pernah anu lalepat eta dina kasalan jeung kalalawaran di muring lamun saena estuning eta ilmuna Allah Subhanahu wa taala wa kuntum billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.